diajeng-ajeng fatwa ti salina panjenengan punten maksa tapi kewajiban lara hampura cu mang teh dek milu ngaharewosan kana batin hidup neun kadeudeung nuna kanya nitip kasih ku jalan carita we mang madai harta bana mah da puguh hidup teh sagala aya salieur teh tahu gaji panggedena kaku kituna kade ulah boga rasa ieu aing uyah kidul ulah boga rasa ieu aing panggagahna ulah boga rasa ieu aing pangaingna di sakolong langit tapi cing inget ari manusia teh nyaeta dibatas umur di waktu napas aya nu ngalas umur oge nyaeta di waktu ari urang salaku manusia sanajan sakumaha gagah perkasana oge aya nu leuwih gagah sanajan manusia sakti aya nu leuwih sakti sanajan manusia pinter aya nu leuwih pinter jeung aya nu kagunganana jeung urang ieu hirup di dunya teh moal lila da ukur sementara urang teh bakal mangihan hiji alam anu panjang negara tunjung sampurna alam anu tara kaselang-selang alam padang poe panjang alam nu tara kaselang nyaeta ngaliwatan maut bau nyamok bener ari manusia teh bakal aya balitungan nyaeta pagawean di dunya engke di yaumil akhir sabab urang mah beda jeung sato sapertina anjing budug di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi aya jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung hiji balitungan anu tangtu anu bakal dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewangan anu mawi ulah bade ngicip-ngicip kana kasalahan sanajan sagede siki sasawi bakal aya balitunganana Gatot Kaca jago, Gatot Kaca sakti, Gatot Kaca pinter ieu di mana geus dicabut umur di ala nyawa kuno kawasa rokrak disebutna bangke disebutna timala sajajar tah jeung tukang beca maot teh sanajan ayeuna Gatot Kaca jelema gagah jelema sakti sok bandingkeun di mana hidup parantos maot hargaan keneh bangke pedak jeung tibatan bangke jelema bangke teri mada aya nu meuli sanajan bari leutik ya tapi coba lamun dagang bangke jelema sanajan pangkatna jenderal tong boro make kudengen-dengen ku anak ku pamajikan jenderal di mana geus maot ceuk pamajikanana secara tidak langsung diusir ti imah silakan bapak pergi untuk selamanya jajab nepi ka lawang kubur ngaguh ceurik anak jeung pamajikan sabulan 2 bulan 3 bulan nepi ka sataun aya we anu ngetrek pamajikan urang teh aya nu ngetrek tuluy pamajikan urang bogoheun dikawin batur imah ladang urang ladang usaha teh nyaeta dipake hees kumaru ya di mana sabulan 2 bulan 3 bulan ditinggalkeun maot ku urang pamajikan aya nu ngapelan haji udung tuh di mana urang
sabab dina waktu panggih mah nyaeta cinta antara salaki jeung pamajikan bapak keur bujang inung keur lanyang duh nepi ka dunya teh asa nu sorangan mangga fungsi bobogohan jeung nu budeg aya tanu budeg teh dina inung sukuna teh aya kutil ari ceuk mang teh neng eta teh kutil dina sampean teh sanes cenah Kang naon atuh kutil marukana meureun mang teh nanyakeun kereta api meureun lain kalaman pembukaan tuh timal numawi mangkahat tuang rama anu ayeuna nyaeta nebus dosana ku jalan narima hukuman 12 tahun ai Kurawa mah teu katebus dosana tina judi teh ayeuna keur mewah-mewah we biasa pejabat kabeh marani uap ai rakyat mah hese ngahuap timal Dastarata Raja Negara Astina bari jeung teu ningali sedangkeun sekramalan kolot lamun ieu negara dirajaan kudu teu ningali cenah bakal Bratayuda ai Brata teh dulur Ayuda teh perang buktina we di Astina mah geuning ayeuna teh dordare para sehat kunaon atuh mah geuning parili tah eta nu macam teh nya gimana ieu teh lantaran urang Astina teh ngalangar kana pelaturan sedangkeun jeung tina pelaturan ari ngajadikeun pamimpin teh nyaeta anu sehat lahirna anu sehat batinna sehat rohanina sehat jasmanina nah hadi jaraneun timal da ieu mah jigana lain dasarata anu teu ningali anu teu neuleuh mah nu milihna negara romblong nya timal dalam diukurkeun ku masa maloba keneh tuang ibu masana teh kapungkur teh dasarata mengasyaut teh masana teh tuang ibu pada nyenteng mah tuang ibu teh manya teu meunang awewe jadi pamimpin teu meunang ulah teh jadi imam awewe mah nya timal tuh paman hidup anu kiwari jadi ajian hidup nyata Braja Musti, Braja Yukalpa, Braja Lamatan, Braja Denta, Braja Wisesa kabeh ulah hujat ka tuang ibu ulah jadi raja masana Braja Musti loba tapi moal leuwih loba tibatan tuang ibu timal di nyejerin nu mata tuang ibu mah tara loba omong jempewe sabab naon datang tibatan kudu cekcok mari jeung mata pipasian mah meuning jempe ge ibadah tibatan loba cekcok pipasian sabab naon sedikit bicara banyak kerja ya timal nah gitu ayeuna das di negara Astina loba nu parasea aya dastaratana ka itu anjeuleung-anjeulungan ulin leuh lamun kadeuleung mah dah henteu ya timal malah hanya bakota ge cenah ulu ya kereta api Indonesia teh gitu hidup mah kade bisi diparangkeun hidup dipercaya jadi pamimpin nyaeta kudu ngaheulakeun keur kapentingan negara jeung bangsa oge nyumponan kana janjina lamun teh mah hiji pamimpin lancalin siluncat mulang udar tina tali gadar
Cilaka nu model kitu bakal pada ngahujat ku rakyat sedengkeun ayeuna mah zaman transparan. Sabab naon? Sabab kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat. Ngan ieu keterbukaan ulah